Sarikaya Kemalaja Kemabon ternyata Nautara badan pungara Nenetutu Korema Kiara lampahipun tiang Argentina gentos winurusi tengkawi kocapane wonten pundi kocapane wonten ing negara sabrang lautan kesumaning ngayu naga lautan dipunandhep hingkang patih naga sakti Putri Ayu Garwa dalam kampuane Sutra Jenar Kukudung Sutra Kemanggih tinaburan inten rukmi kocapane kesumaning ngayu Retna Dewi sabrang lautan kalih patih naga sakti lenggah wonten dampar kencana pinalipiting Retna dipunadhep Mahapati tumungkul kamari kelujajak kojeming pratala sarpat punakaman sadaya lajeng Maharatu Naga kini kresana ngantika lirih manis halon pengandika maduh biang
Patihing Sun Jaya Sakti, Patihing Sunaga Sakti. Coba sampean madep ka dieu ti. Marek kaya wong Wiswanu. Marek kaya wong Wiswanu yawanu pisan satya dening ngalaga. Biang Patihing Sunaga Sakti ti Madong Gusti mangabdi dalam patinya gasaktinya ngakeun semua pangabaktos Gusti iluhur sausap ramut ti hanyap sausap dampal mugi kadambi ku Kangjeng Gusti biang Patihing Sunaga Sakti ti diterima pisan pangabakti sampean ku diri kulanya atuh salajengna bade engatu maros mae cicing syaslut cari cing cenah cicing yeuh laporan kieu ge Patih asalna mah ngomong balik ngan basa Gunung Galunggung mitu irung kasamar jadi kieu tina gunung na tina lebu na lebu itu tina lebu lain tina lebu pan aing sapopoe ngakanan lebu sasabe Patihing Sun Naga Saktinya sumuhun dawu Gusti lajengnya bae bane tumaros dupi dupi kang duduk ngaduk pipi tuh jadi cek aing da si ya si Ihin aing jadi rerom kieu yo tuh bane engana bae bane tumaros nanaon margina disaur ka dieu gitu biang Patihing Sunaga Saktinya ulah kaget lamun kaula nyaur anjeun sabab kaula rek aya picaritaan anu penting pisannya cumuh dawuh naon teh kieu nya Patih ari kula teh geus ngadenge beja pirakuan di kau ge teu ngadenge beja kana tedakna Mahaprabu Goltaripati ti nagara Argentina aya naon teh kulan Mahaprabu Argentina kulan mimitina kumaha janten lain mimitina Prabu Argentina ti nagara Argentina Prabu Goltaripati oh sumuhun emut nama janten mimitina tukang patri gitu jadi teh saliwang wae atuh cicing aing jadi rerom ieu salajengna nya kula teh ngadenge beja ecek telik Pangindra Jala cek mata negara urang negara sabrang lautan cenah bejana Mahaprabu Goltaripati ti Argentina bejana geus ngirimkeun wadya baladna pikeun ngagempur aras Malvinas sedengkeun ari Malvinas teh kapan eta teh nu urang ti nini moyang kaula pira kumaneh teu ngadenge Patih pira kumaneh teu ngadenge sumuh kantenan ngadangu da kumaha teh jadina teh ngadangu pisan nya tamu sabaraha saur teh saliwang wae lain saliwang nya ai can barang dahar masuk teh peran hukum ngomong teh kan kalem nanan ieu penting yeuh salajengna bane kumaha ya pikir saeunaon bilih aya wae mau ngamuk gajah meta atuh eta mah kantun pirbados atuh anu mayunana nyangan maneh meureunana can nyaho kumaha sikep urang kuduna Patih kumaha ani numutkeun primados mah eta mah kumaha atuh nya kumaha tah jadi rerom wae aya si Ihin jadi hari kaula teh ngarasa teu ngeunah ngarasa ditincak kulu ngarasa diunghak nah teh sangka teuing Prabu Goltaripati nagara Argentina bet kitu lampahna kumaha wani nyerbu Malvinas ngabongohan ti tukang watir temenan tentara urang waya di ditu meureun hancur ya nes jadi
Kedahna timbalan wae ngiringan wae. Ari cek kaulamayanan tong dingkeun deui. Sakuduna meureun urang teh bebela ka alas Malpinas da eta teh tanah urang. Kudu digempur meureun pati kudu digempur ku angkatan perang urang ti nagara sabrang lautannya. Gitu jadi kedah digempur. Nya cikumaha cek pamadagan Andika pati. Ke. Tapi punten bae bilih ngajahetkeun mana sanes ieu mah sanes kumawanpun paralun bisi kasiku sanes kumawani teu wani bisi kabadi lain mamatahan ngojay ka gajah. Jadi ieu cek ieu numutkeun pamadagan cing kuring sanes. Nya kumaha ari perang mah gampil mung bae kahiji perang teh panginten bakal meakeun nyeepkeun modal. Kadangkala ai perang teh seep mobil, seep sedan, seep sawah, kasirah-sirah tiasa dijual. Anu kaduana lamun urang duikeun ka order perang jeung Mahaprabu Gataripati ti Argentina. Meureunnan bakal loba nu jadi rana yuh. Lain kitu kapan ai perang teh prajurit jeung prajurit nu perang kulawargana di imah teroris. Atuh nu kaciluna ieu nu jadi bingung. Naon anu jadi bingung? Naon nu pangkedena jadi kabingung maneh pati? Anu jadi bingung kieu. Ari ieu di jagat wayang-wayangna nagara teh anu kawasa aya hiji nyaeta dulur urang Mahaprabu Reganapati di Amerika. Naon hubunganana? Ari hubunganana upama urang Jawa Murgar cep muguh-muguh teu wawartos heula ka anyeuna ka uwa kitu. Meureun bisa kumaha henteng anyeuna benduna. Tah ku kituna jadi nate ku kituna jadi ku kieuna we kitu tah. Jadi permaksudan maneh kudu kumaha? Sumun teh aya di jalan urang teh kedah heula sanes kitu mel cicing sia lain mel mah lain anu jiga doma. Apan geuning urang teh kudu heula cumarios nyuhunkeun pamadegan anjeunna mebeja. Gak goreng-goreng pan Prabu Reganapati di Amerika teh di urang teh RW lain. Piang jadi urang teh kudu badami heula jeung Mahaprabu Reganapati di negara Amerika. Sun teu pino dama. Kitu pati teu pino dama. Penda. Barang dia nuju Cumarios Wahutalan Ratu Naga Kinila Nagasakti. Eca nirabaya, eca raos-raos nirarani mana baya pagunaman catur. Orang kaya kabujeng praptani pun, yang ngambarika, kaca mati nangis ke senjata tunggal. Ala dira batur. Ana apa wong parikaca, ana dira dameta, punapa na jaran metu saking kerunge, tutu dira dameta batur. Prabu Reganapati, saking ambarika batur. Dayu. Kejar, gonyeling bocok kok berang hulu nyawa. Biang pati Nagasaki, cemohon. Gening urang tebet ieu, asa kaurugan menyan putih kesangka pisan. Raka Prabu Reganapati ti nagara Ambarika gering tasumpi kalawan teu diulam ku urangnya pati sumuhun. Wah kejahala rai nyaga gini ulah kaget ieu akang Reganapati ti Ambarika. Biang
Prabu Reganapati, Raka Prabu Negara Pati yang Amerika. Mangga Rai dalam Prabu Mahaprabu. Pati kunaon kula jadi balelo. Mangga. Ya Rai dalam Ratu Naga kini ngaturakeun semua pangabaktos teuing salira panjenengan Raka. Walah kejala wah Rai Naga gini ti negara sabrang lautan. Wah, pangbaktimu ku akang ditampi di luhur sausap rambut lalakihannya, sausap kampalalan dahan, kuku muralan jemar hampurana. Wah, pengbaktimu ditampi ku siakang. Biang Maha Prabu Reganapati, Raka Prabu Reganapati di negara Ambarika. Wah, aya naon nyaji? Kaleresan pisan kasumpingan sairate diantos-antos kitadi. Lantaran anak Rai dalam taya picarioseun anu mah penting nage penting pisan. Wala kadahara haya naon nyanyum penting kitu teh. Naon cenah penting teh? Ulah sakenap abdi teu acan ngakon cema pangabaktos hilap. Wah, Mongana di juru wae atuh. kita tadi maneh teu dulu suga ada bonteng suri jelema. Wah, Kapayun atuh kapayun. netu man kadieu maneh penuh. Ini tim gitu tah. Abdi dalam Patih Maradona. Hah? Maneh di saat tadi teh? Salah ngomong maneh. Sanes donat gitu abdi teh. Nagasaki. Yang pangabaktos Kue donat wae aja. kasalira panjenengan ditampi wasta kali ti luhur sausap rambut dihanap ke tukang cukur. Jam lain-lain. Wah, pangbakti maneh diterima ku kaulanya. Hari maneh rek menta naon maneh rek naon ka dieu. Sumut dandan abdi dan runingan kitu teh runingan. Maduh, biang. Abdi teh ya picarita abdi dalam Rai dalam aya picarioseun. Wala kedala gonjling ke bocokok belang huluna bake kok nyem. Wah, ke. Ari Cumarita mah gampang akang jauh ti Ambarika yo. Jauh. Mangkaning kaji yo kana ojek. Capek. Ke. Memeng akang ngadengekeun pangaduan kenan hayang leureum yeuh. Wah, Yang naon cenah pula? Kang, Hoyong naon atuh? ari sinena sajang. Apa dia teh Neng Cucu teh ya? Saha? Neng Cucu. Cucu mana cucurut? Kata sok gitu. Oh, Neng Cucu. Neng Cucu. Asa tengah atuh dalam teu make naon jang aing nu nyanyi kinyemanyi kitu jang. Hoyong nganggo kawihan. Nyementa lagu atuh jang da capek wah. Tanya jang. Cik Neng Cucu geus lami yo hayang dikubur. Ini kubur hiburan. Hayang dihibur laguna mah kumaha Neng Cucu we saot. Cing Neng Cucu cenah ye. Kapayun cenah Neng Cucu. Neng Cucu kapayunnya tuh Neng Cucu. Maneh penul ka tukang penul. Mangga tini Neng Cucu cenah ye, hayong dihibur cenah ye. Sok naon Neng Cucu? Bari sakalian dia menyangakeun ka saha we udangnya. Iya. Wala kejala. Hayo cu. Lagu Kang. Ala nyebut engkang we. We lagu atuh cu.
Salai lagu naon Kang? Aya gunaon lagu meripae ge kajun. Wah, Bangun lagu Kupai Pamungkas cenanya. kulan. Kang, etang-etang kamelangnya ti abdi. Wah, kamelang eta? Kugupai pamungkas nya Kang. Iya tuh naon we eta mamak gugupai tadi tah. Pamungkas ger neng cucu ah. Mangga cenah neng cucu. Mangga. Cicing si penulnya lah kecek wae mana. Malah kadinya yang kasangat. Atuh kayang, atuh di jalan pulang. Atuh nu di jalan Rajaman. Panemahan nu boga piat beureum nya udah. Tak ini kan omat ya. Le gening langit Wah, nah. kembang endah